Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kabuktosan Rasul ida utia eta di mana-mana didatangkeun Rasul. Pitu amin kalawan hiji kadaharan. Akala mangka ngatuang Rasul. Mima tina katuangan yalihi anu adak ieu mak ka Rasul. Wa idza utiya sareng di mana-mana ada didatangan ieu Rasul bitamrin ku hiji korma. Jalat mangka nyandak Rasul. Jalat mangkanya nak naon yaduhu panangan Rasul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatibu Imam Khatib ani Sayyidati Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Kana kabuktisan Rasul. Ida utia eta di mana-mana dipasihan Rasul. Bibaku roti samaroti kalawan korma anu ngawitan buahan. Wadu'aha mangka nyimpen Rasul kana samroh ala ainaihi kana dua socana Rasul. Suma ala syapataihi tuluy kana dua lambaina Rasul. Waqala sareng ngadawuh Rasul. Allahumma ya Allah, kama aroitana. Kama saperti perkara aroitana anu ningalikeun Gusti ka abdi. Awalahu dina mimitina ieu ma. Paarina maka muga ningalikeun Gusti akhirahu dina akhirna ieu ma. Sumayu'tihi tuluy maparinkeun ieu Rasul kana emma man kajalma yakunu adu bukti ieu man indahu eta dicakeun Rasul minasyibyani tegasna ti pirang-pirang budak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani ani Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Kana kabuktesan Rasul idza akhada eta di mana-mana tumandang Rasul madja'ahu kana tempat kulemna Rasul minal laili tina waktu peuting wa doa maka nyimpen Rasul yadahu kana panangan Rasul tahta khaddihi dihandapeun pipina Rasul sumaya qulu teras ngadawuh Rasul bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika kalawan nyebat jenengan Gusti. Allahumma ya Allah ahya hirup abdi. Wa bismika sareng kalawan nyebat jenengan Gusti. Amutu mawat abdi. Wa idastai qodo sareng di mana-mana gugah Rasul. Qala maka ngadawuh Rasul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetep kagungan Allah. Allazi anu ahyana ngahirupkeun ieu ladi ka abdi sadayana ba'dama dinasa ba'da maut ba'dama dinasa ba'da maut ama ba'dama amatana dinasa ba'da maut abdi sadayana wa ilaihin nusyur sareng eta tetep ka Allah an-nusyuru wa ilaihi sareng eta tetep ka Allah an-nusyuru ari balik. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Kana kabuktasan Rasul ida aroda eta di mana-mana ngamaksud Rasul. Ayana makana yen kulam Rasul. Wahwa bari ari Rasul teh junubun eta nuju junub. Tawadhu'a mangka wudu Rasul. Wudu ahu kalawan wuduna Rasul lisolati karena rek salat. Wa idza aroda sareng di mana-mana ngamaksud Rasul. Ayakula kana yen tuang Rasul. Ayasroba tawa ngaleueut Rasul. Bahwa bari ari Rasul teh junuban eta nuju junub gosala mangka ngumbah Rasul yadahu kana pananganna Rasul tumaya kulu teras tuang ieu Rasul wa yashrabu sareng ngaleueut Rasul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Nasai Imam Nasai an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Kana kabuktosan Rasul idza roda eta di mana-mana ngamaksad Rasul ayar kuda kana yen kulam Rasul wa doa mangka nyimpen Rasul yadahu kana panangan Rasul al yumna anu katuhu tahta khodihi dihandapeun pipina Rasul. Sumaya qulu teras ngadawuh Rasul Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma ya Allah kini muga ngaraksa Gusti ka abdi azabaka kana siksa Gusti yauma tab'atsu dina poe ngahudangkeun Gusti ibadaka ka pirang-pirang hamba Gusti. Salasa marratin kalawan tilu pirang-pirang balikan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Dawud. Kana kabuktosan idastaka eta di mana-mana nyarioskeun panyawat Rasul. Rokohu
maka ngajampe ka Rasul saha Jibrilu malaikat Jibril. Qala ngadawu Jibril, Bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Yubrika ngawaraskeun Allah ka anjeun min kulli da'in tina sakur-sakur panyakit. Yashfika maka ngawaraskeun Allah ka anjeun. Wa min syarri hasidin sareng ti kagorengan jalma anu hasud. Idza hasada di mana-mana hasud itu si hasid. Wa min syarri kulli dzi ainin sareng tina kagorengan sakur-sakur anu tuk tina sakur-sakur anu tukang naluntik kagorengan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Kana kabuktosan Rasul idza toro eta di mana-mana buka Rasul inda qaumin dicaketeun kaum. Qala ngadeuh Rasul aftara geus buka saum indakum di deukeuteun aranjeun sal shaimuna pirang-pirang jalma anu puasa. Wakala sareng ngadahar ta'amakum kana pirang-pirang kadaharan aranjeun sal abroru pirang-pirang jalma anu aralus. Watazallat jeung geus turun alaikum ka aranjeun sahal malaikatu pirang-pirang malaikat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sahal Baihaqi Imam Baihaqi. Kana kabuktosan Rasul idza kala di mana-mana tuang Rasul au syariba tawa ngaleueut Rasul. Qala maka ngadawuh Rasul, Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi anu at'ama parantos maparin tuangan ieu ladi. Wa saqa sareng maparin leueuteun ladi. Wa sawwagohu sareng parantos ngageleserkeun ieu ladi kana to'am. Wa ja'ala sareng ngajadikeun ieu ladi lahu pikeun to'am makhrajan kana tempat kaluar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Hibban an Abi Ayyub katampi ti Abi Ayyub. Kana kabuktosan Rasul idza najala eta di mana-mana turun alaihi ka Rasul naon al wahyu nakasa maka nungkulkeun Rasul ra'sahu kana mastakana Rasul wa nakasa sareng nungkulkeun saha ashabuhu pirang-pirang sahabatna Rasul ru'usahum kana pirang-pirang mastakana ieu ashab. Fa idza aqta'a mangka di mana-mana pegat ieu wahyu anhu ti Rasul rafa'a mangka ngangkatkeun ieu Rasul ra'sahu kana mastakana Rasul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Ubadah bin Somit katampi ti Ubadah bin Somit. Kana kabuktosan Rasul idza nazala eta di mana-mana turun alaihi ka ieu Rasul naon al wahyu sumi'a mangka kadangu ieu wahyu inda wajhi dicaket payunan Rasul kadawiyin nahli saperti suara nyiruan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Umar katampi ti Ibnu Umar. Kana kabuktosan Rasul ida tadawwaro eta di mana-mana banget lapar Rasul minalaili tina waktu wengi. Qala ngadawuh Rasul la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Kana lapad la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim anis sayyidati Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lamu bissawab.